malaikat ulah kali ka surga kan emang kunaon gitu ulah emang naon hubunganan aya hubungan gede jeung kula ulah ka surga kan ji naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha tanyakeun tad emang boga kitab nang meulikeun saha aya nang meulikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu mana tuh rangkulannya bari ngarangkul banget ngarewas aja kan tuh kasih jadi tuh masuk usul lain mah pokoknya mah iya Ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti bapak bejakan ka Gusti Allah eta kitab nang ti bapak gitu bejakan tadi tuh di cek Ustad tuh bisa gitu bejakan ka malaikat beja beja malaikat beja Gusti jaya aya nu ngotot bae pengusaha